Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda urang naraskeun jejer carios nu kakantun di kantun dinten kamari dina judul Aki-Aki Nyandung karangan simkuring manawi bahan katampi atanapi layak gitunya didangukeun da ieu mah dongeng ukur dongeng basajan lah dongeng jajar kamitra kabaraya dulu di lemur baraya nu di kota saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng kanggo Bunti Banjara. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dina Aki-Aki Nyandung bagian ka-20 urang tamatkeun dinten ayeuna dina bagian ka-20. Mangga sadayana maranco manco mitra Bah Murdasim ripuh geringna geus rek sabulan leuwih karena nyetika geus luar leor geus teu hayang nguruskeun urus da asa jiri-jipet ari cengkat mah bisa gitu paling ngoronang gitu cageula urang tuna heula carita Bah Murdasim jeung keluarga di Aki Jaya. Ayeuna urang carioskeun heula sakedap anu di bumina imana nya bumina Ami Maimunah. Dudung samarugna rek macem-macem ka Ami nya si Murdasim. Dong kitu mih atuh da sae awon oge sidik Bapak Abi. Ari kitu nama ngan kade geus teu suka we geus teu resep geus kapanggih belangna goreng patutna kade maneh ulah ieu pokona mah aya nu ti ditu atau ieu komo aya ieu mah eueuh kumaha we carana tong kudu nyaho lah urusan nu dari itu Nya atuh mih muhun kabeh bejaan nu digawe cukup ku eueuh duka teu nyaho we kitu we lamun nanyakeun Ami atawa rek aya perlu naon sebuah aya titahan saha komo bisi aya si Mardi ka dieu dititah pokona mah eueuh we kitu bejakeun mitra atuh si Ami lah sidik si Ami nu pintar nah sidik si Ami turunan bapakna Pak Surya anu boga material baheula. Neng Cici kulan kah Ami kade ngeusan ayeuna mah apih jeung Ami teh ngeusan geus kapanggih gorengna barukan naon kitu mimitina abi mah teu terang betek kudu nyaho budak mah nu penting mah sakola bener sok sakola cing alus cing luhur kade omat lamun ieu geus antep teu kudu di rosea deui lamun aya nu ti ditu aya nu ka dieu tong dianggap omat kakabehanana disurti kade mangat agaknya komo we atuh dah abi mah sidikan ka Ami yang disidik ya ieu damel di Ami Kopi surti jag sakitu nyarioskeun anu ditongo ayeuna urang kocapkeun deui Bah Murdasim beuki parna geringna geus maju ka 2 bulan leuwih duit di ATM nuntut geus beak material barang beak duit eueuh kodolak dijual di murah mareh dipake ubar aber kaditu kadieu eueuh hasilna
tungtung nama Nyai atuh Neng cik atuh kalian sakedap Bah Murdasim ngageruan Neng Tika. Bade naon atuh Abah Jadi abah deh. ada atuh us hoream abdi mah ngurusna ge sama dia jadi jipen gitu us Leos Mitra Kadir heula terek nyarita abah bisi pondok umur sok atuh naon rek nyarita naon dari nada teh rada beda lemah lembut ayeuna mah Neng Tika teh jika atuh harjaan aki teh abah teh kurang kumaha geus bebeakan ka Nyai ka Neng ayeuna kari-kari tempo geus ripuh meni eueuh ajrina eueuh hormat teu cara keur hayang bana abah kan bae we da abah oge sirik aya nu dipikaharep ti kuring mah katitih-titih nukeran we kaparawanan kuring ku aki ku abah di parawanan na teu karasa gitu nya meujeuh we mah di parawan mah atuh lamun ngahaja mah mun ngahaja meuli mah atuh moal menang nu kieu paling ge menang kucing gering bari jeung kudu dimanean heula Neng Tika gariha Mitra obrolanana teh aduh nepikeun kakitu maneh nu asih dimulang sengit dimulang goreng ka kuring geus lieur jiri-jipen ningalina ge kacai jauh ka sumur ge geus teu bisa kudu di papayang aya bisa kudu ngorona geus we ayeuna mah urang deukeutan we nyieun sarono di tukang ame deket ka sumur ame nanaon teh babari Aisyah kumaha darinya we ngatuh Nyai wah meuni kitu-kitu teuing Abah Murdasim tuh mana Abah nyampean tepeh geus bae geus sepuh itu asbes araya keneh kayak aya keneh pasangkeun di tukang gitu si Mardi Mitra dipangieunkeun sasaungan di pipir imah anu deukeut ka sumur di bangkuan biasa di kitu di bako di ieu nya di bangkuan sangkan teu tiis atuh dipinahkeun di rereang jeung Mardi Bah Murdasim teh jeung Piaya da Neng Tika mah geus teu hayang nyagap-nyagap acan tong boro nyagap ningali ge geus teu hayang abi mah rek ini heula abah angkat heula ki bade ieu milarian pidameleun da naon gulung anu kieu Mitra atuh nyurucut panon Bah Murdasim ngarasa manehna dosa gede dosa gitunya nepikeun ka disingkurkeun ka gubuk derita ka sasaungan gitunya teu kakocapkeun beuki parah beuki parna banda geus beak di Mardi we ayeuna mah nu didadi dinya teh cik coba euy katongo bejaan dudung baiklah si Amin mah geus we teu kudu mun ieu mah dudungna we bejaan mangga juragan itu kudu juragan di euy geus kieu mah abah we nyapahkeun atuh engke sakedap de abi ka ditu kajen kana ojek aya ieu ladang tadi nu meuli kaso-kaso 10 yos kang ojek bake we lah teu nanaon
Mitra gancangna carita Mardi teh daneng tika mah duka kamana leosna kanu motor weutuh enmek. Wah buar biur we ulin buk di beureuman da meujeuhna pika uruyeun keneh ari kudu ngora mah kudu ieu danu puguh mah ngalabana jeung tur ngalah harta tanah meunang duit meunang mas heuncum motor dipameulikeun kari-kari ayeuna cuel teu tanggung jawab boro-boro tanggung jawab ngurus ge henteu atuh teu lila ojek aya jauh ceut teh naek ojek katongoh Kang abdi oyu tukang ojek dia barang bang tapi antosannya ulah ieu kajen pepe weh ame henteu lami ngan da moal lami abi ge mohon mangga hayu barang bang weh kanu ojek ngadius segitunya panteu hese teu lila ari ku motor mah pan loba jalan selumpat selimpet gitunya jalan tikus lamun ku ceuk zaman ayeuna tekung silila anjoga buruan ka material datangna teh ka Cep Dudung anu keur di toko. Assalamualaikum. Geningan Kang Dul, Kang Mardi. Kumaha Kang abah di ditu? Ari Dudung mah masih kene ngahargaan kan jadi bapak. Nah sasora si Mardi Dung Ami ngagorowo gitu di tukang sumuhun mi ieu Kang Mardi aya naon Mardi ka dieu bari jeung nyampeurkeun pan geus teu kudu nincak ke kadenge kitu maneh da ari abdi mah teu terangna naon perkawis eta mah teu terangna naon sia sarua ngawadulna sarua sakongkol sia teh rek naon ka dieu iya abdi mah dipiwarang ku Bah Murdasim ngawartosan ka Cep Dudung itu pun bapak parna bade ieu tos teu tiasana naon saurna mah hoyong penak sareng neng Cici atau sareng neng sareng Cep Dudung saurna teh eueuh bejakeun keur arinit sagedeung deui ge kuring terek arinit ya teh mata toko can waka dibuka teh ada gua nu digarawe arek init ka Panganaran arek arulieun malahan mah bisurti jeung si Anih ge anakna mari lu Dudung jeung pamajikanana jeung anakna kuring jeung Cici arek arinit kitu bejakeun we arinit arek arinit ka Panganaran henteu kudu ngarep anu ningali nu neang ti dieu geus eueuh urusan geus eueuh naon geus aing ge geuleuh ningali maneh tungtungna mah jigira ingkah ka ditu bejakeun kadunungan maneh lain satia maneh kadunungan teh sarua garde wadul sia nyingkah atuh mitra Mardi teh jadi ketempuhan oge da sidik sarua anu puguh mah nya atuh Mardi teh tuturubun we da sieun ditimbul gitu bari jeung ngamang-ngamang batu kilo lumayan ditinggang ku batu kilo mah atuh ini weh Mardi teh celak deui kana ojek ayo Kang buru besi kaburu ditimul ku si Ami atuh barang bang we mitra ojek teh ngebut gitu da sieun ka baledog malahan mah jeung ngulang-ngulang sapunyere lah amakna jadi ngabalerang ka sararea gitu mitra kocapkeun teka kocapkeun di jalanan nepi deui ka sia Abah Murdasim begitu nya katen bahaya keur ditungguan ku bahaya material mah geus bangkar we geus eueuh nanaon di material teh kantor tinggal talase kosong jeung tingkeban dina papan geus teu muka
geus eueuh nanaon jadi barang teh dijual teh lain dibelikeun deui ngadon di dahar. Duitna ATM geus beak, mobil dolak dijual murah dipake ubar aber bari jeung eueuh hasilna. Mbah Murdasim beuki parna beuki parah panyakitna. Malahan mah geus teu kacai ge geus sagala di dinya geus teu bisa, malahan mah Mardi oge nu ngarasa kurang kumaha belana jadi rada muringis gitu nya. Mitra geus kersaning nu maha kawasa nya atuh Mbah Murdasim teh geus kuduna di geus waktuna kitu dipungut ku Nu Rahayu, geus titik tulisna nepikeun ka dinya nya nepikeun ka hanteuna maot dipipir imah anu anyar meunang ngabangun manehna gitu, padahal imah batur gitu nya. Maot teh atuh dina kaayaan gering ripuh parna, malahan mah teu katungkulan ku sasaha. Waktu Mbah Yaya ge keur ngaleos heula ka imah teu kungsi lila Mardi datang ari PT geus kaayaan geus eueuh nyawaan. Pon carita Mbah Murdasim nepikeun ka pelebah dinya kanyanyerian bongan sorangan atuh da dijieun ku sorangan antukna meuli tamiang meulit kabitis istilah cekolotnya. Jadi mendoraka teh mendoraka ti pamajikan gitu nya, jeung teu kaburu katobatan boro-boro tobat maotna oge dina kaayaan kurang hade gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geuning tos ngantunkeun Mbah Murdasim teh ki euy bejaan mah eti leos atuh Mardi mah Mbah Murdasim teh ngantunkeun kumaha Mbah Murdasim teh maot cek atuh hayu ka ditu leos atuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teuing kurang kumaha asana mah manehna teh ka keluarga urang. Ceuk si Abah ceuk si Aki Yaya. Jadi inget kanu kahadeanana kitu melaan hayang kemang eros hayang metik kemang eros nya eta hayang kaparawan kanu bahenol nerkom ka nyitika. Ari nyitikanya mana dekat teuing atuh da tadi teh ngaleos ka kulonkeun kanu motor. Aduh geus we atuh bejaan si RT. Mitra Mardi ka RT teu kungsi lilanya teu kakocapkeun kitu kieuna. RT kurudu datang. Kumaha ya naon ya tadi? Nya Mbah Murdasim ngantunkeun Mbah eta RT. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana ayeuna? Itu di pipir nyaung-nyaung cenah ame deukeut ka cai saurna. Atuh pindahkeun mending ge ke tengah imah. Nah, ting da geus maot sok pindahkeun gotong. Atuh ieu kokotonna meuni ieu sok banyuran heula we bersihan heula keur we di maniana mah ku tukangna. Atuh dibersihan we heula dibersihan gitu nya bari jeung geus hareuras ge sangkan kokotorna henteu kabawa ka jero imah. Kungsi lila pabeja-beja kitu tatangga jul-jol daratang ki Murdasim
tekung silila Bahmu Dasim geus dipulasara kumaha mestina gitunya nu maoheun ngantunkeun diurus. Jika atuh di ayam motor nginjem wes nu saha teh si RT ge aya boga teh nginjem motor sakeurang me gancang. Jika ditutup kuncina ge aya di pamajikan nginjem gitu kuring atau kujeng kuring lah ka dituna ame puguh atau kuring ge bae lah nu ka dituna mandi dia lah ulah laki jag-jag. Atuh syukur atuh jigjang RT ka ditu wayahna heula bejaan budakna we atuh bae si Ami lah henteu nyaho mah. Ya gitulah. Atuh mitra tetalangke berengbeng ho init begitunya leos. Ai mana nyokot motor berengbeng. Rada setengah ngebut. Abejaan ka material da beurang keneh wanci jam 8 beurangan. Oh iya meureunan ieu material nah tah ieu bener. Beneran atuh nya RT Somad teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di mantan ya teh. Bokcep dulu. Balanya naon mang? Bade naon? Iyo, pan abdi teh RT Somad anu ti Cibaribis, anu tatangana Bayaya. Oh, mohon kumaha gitu. Cep. Pun Rama teh ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nepikeun ka kitu na siapa? Siapi? Hami. Gogorowan dudung teh mi. Aya naon dung? Gogorowan sagala ka dieu we atuh. Ami ka dieu gara salah ka dieu heula. Nyamperkeun we atuh Ami. Geningan aya RT Somad. Sumuhun mi. Aya naon? RT butuh barang. Sanes ka dieu teh ngawartosan. Ieu ka Cep Dudung da talatahna teh kitu. Itu Bahmun Dasim ngantos ngantunkeun. Kumaha? Maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nepikeun kerakahan teu na. Aki-aki teh Angere robah da sidik ngarasa can lunas sebenarnya maka amokna teh. Mi dah ade goreng oge abdi teh putra na wios abdi bade ka ditu. Wios neng tiknya cici mah wios entong kajen abdi we ka ditu. Karun maknya atuh ari sepuh ngantunkeun teuing mah abdi teu ka ditu. heuji we atuh. Bae nu terakhir ningali mayitna. Amih mah sudi najis teuing ningali ge jige baekeun ke ku Amih we ieu mah toko mah tungguan. Atuh mitra ngaluarkeun motor mar ieu teh Dudung teh bari cari nakdak. Dah ade goreng ge sidik bapa gitunya. Jeung Darius cing laleos ka ajugjug deui ka Cibaribis ka Bahmun Dasim nu geus mau. Tekung silila nepi atuh gablug we. Kanu layon nu geus teu kaciri beungeutna ngedak geus dibungkus geus di ieu. Cep hapunten we aki. Ieu pun bapa ieu ngantunkeun telat ngawartosan deui payun mardi ka ditu saurna teu araraya. Malahan mah kitu we cariosanana si Ami. Hapunten abdi oge da rumaos nya dari tos kumaha.
Gitu ketakna pun ibu pun biang hanya ami hapunten bah api abdi ya tamelaan gitu melaan heku inung Kesuai jang mardi eta cek dudung tong dicengcerikan deui keun we kurang tarimakeun kalau kadang jeung takdir da geus kieu kabuktian. pok aki aya mohon ari kitu nama kan abdi we rumaos lepas ini asa teuing pisan gitu doang ibu nya ami kasih abah nya ka api nepikeun ka ieu nah sabaraha lami teu damangna wah teu lami pisan cep wah bulan balen duka sabaraha bulan da malahan mah dipipir manehna menta hayang nyaung-nyaung di tukang ngadeuketan sumur senepokna da maotna ge dipipir deui api punten abdi bari jeung nyuung nya heuda tuh hade goreng beda sidik bapa mitra gancangna carita di bus dibawa ka makam itunya dikuremkeun sakumaha mustina geus kitu atuh geus beres geus naon dudung ge milu ka kuburan ngadoakeun kitu sararea ku sararea jeung dudung geus kitu marulang we dudung pamitan malahan mangeupulan jang bisa aya tahlil senaya mah duit ti abdi we pribadi mere 1 juta dudung teh beli aya tahlil beli tahlilan ke Ya cep eta cep dudung nuhun pisan. da terus teu aya teu gaduh nanaon deui bamur da si mah tos seep diange berobat untung eta ge tanah kuneng tikana tadi kaluarkeun da eta mah tos atasna mineng tika wios lah tos kedah dibahas nu karitu nama bah eta ki nya kitu we nya abdi bade mulang we hapunten we beli abdi teu tiasa ka dieu ke sonten boh tahlilan boh naonna insyaallah pami aya waktosna pangiten kali-kali ke ka dieu oh nuhun pisan kasep bagja geningan da soleh jang dudung wah kieu we ki nya kitu atuh nya ki kasadayana mangga dikantun heula ku abdi assalamualaikum. Waalaikumsalam nya pada nemalan ku sararea kocapkeun tengah poe geus beres kitu nya tengah poe da nguburkeun mah hampir jam 8 jam 10 gitu kocapkeun tengah poe aya sora amulan nyampeurkeun ka imahna aki aya ngadeukeutan oi aya sora amulan aya sora amulan ka dieu wah rame mitra barudak teh ari pek teh nanyakeun nu kenekna mun kenek mah nya heula asieuna supir amulan nanyakeun ka aya nu ieu punten Pak ari bumina butika di mana ya pisan ieu tapan ieu teh ramana atuh kabeneran mitra nanya teh ka aki aya naon kitu cep iya Neng Tika kecelakaan motor nama di polsek hancur ya Neng Tika mati di tempat ngantunkeun di tempat tuh dicanakan ieu bade ka rumah sakit da beli ieu dicanak we ka dieu
da aya anu ningaun cenah orang dia baru kumaha atuh mitra dibijiekeun mayit teh tina ambulan terus dibawa digarotong ka jero imah ari pek teh bener Neng Tika teh maut tabrakan cenah mah diadu jeung mobil truk anu keur mawa keusik waktu harita Neng Tika teh masalah sekedap mitra kurang teraskeun deui atuh Neng Tika teh mitra nuturkeun geuningan nuturkeun Mbah Murdasim alatan cilaka tabrakan motor hancur manehna maot di tempat malahan mah teu mangrupa loba beungeutna ge teu siding duka naon namanya cilaka gitu nya aya di cingkara teuwis tatangga mah sidik aya nu maot ngadon dibarahas diaromongkeun kitu manjigana teh ieu ajab nu kitu teh lah ajab da bongna ngarebut salaki batur bari jeung arek ngalah harta akan hanteu nu puguh mah modar mitra rupa-rupa obrolan tatangga nu ieu nu itu tung gitu sia geus maot eta teh ngayo geus urang pulasara urang ieu ceuk RT ngagebes ka wargana mitra dugikeun ka beres terus tungtung lama jadi direnengkeun kuburan Nyi Tika Neng Tika jeung Mbah Murdasim teh tiwas duanana mararaot alatan kalakuan duanana sakitu dongeng anu judulna Aki-aki Nyanung tamat hapunten seueur pisan kalepatan sareng kakirangan ti simkuring ieu dina jejer carios Aki-aki Nyanung dugikeun tos rengse ka bagian 20 tamat kitu jujutanana akhir ceritana kitu hapunten pisan kasadayana sakitu ti simkuring ka mitra ka baraya ka dulur-dulur saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe komena kangoban evaluasi simkuring kakirangan kalepatanana ke janten bahan evaluasi simkuring sareng tong hilap di subscribe ka mitra baraya dulur salam dunya cing sarehat marugi ating sehat ditebikeun tina balai dimudahkeun rezekina sareng teu weleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala diluruskeun jalanan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala sakitu nu kahatur ti simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.